Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu dina mata pelajaran basa Sunda. Dina laungan kahiji ayeuna urang baris diajar ngeunaan paguneman. Sateuacan kanu materi, urang kedah wano heula naon udagan atanapi tujuan dina pangajaran laungan ayeuna. Anu kahiji nyaeta urang dipiharep terang kana batasan paguneman sareng kana kaidah-kaidah teks paguneman. Anapun indikator pencapaian kompetensina nyaeta hideep kedah tiasa ngajelaskeun batasan paguneman luyu sareng kaidah-kaidahna. Sareng tiasa ngaidentifikasi kaidah dina wangun teks paguneman luyu jeung kaidah-kaidahna. Tah, ayeuna urang kana wangenan atanapi kana watesan paguneman. Naon sih ari paguneman teh? Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong silih tempas dua urang atawa leuwih anu ngagunakeun kalimah langsung. Janten kagiatan ngobrol teh atanapi dina basa Indonesia mah percakapan tah eta tiasa disebat paguneman. Aya dua rupa paguneman teh nyaeta paguneman resmi jeung paguneman taresmi. Contoh paguneman resmi nyaeta saperti sawala atanapi diskusi. Sedengkeun paguneman taresmi nyaeta saperti ngobrol jeung babaturan atanapi ngobrol jeung indung sareng bapa. Dina paguneman aya oge unsur-unsur anu kedah diperhatikeun. Naon wae tah eta unsur-unsur teh? Anu kahiji nyaeta bentes henteuna sora, janten kudu jelas sorana teh nya. Luhur handapna sora atanapi lentongna sora. Tuluy pilihan kecap-kecapna nu disaluyukeun jeung lawan nyarita nyaeta kedah marhatoskeun tata krama basa Sunda atanapi undak usuk basa Sunda sareng penjiwaan pikeun mastikeun yen pesen atanapi naon anu hayang ku urang didugikeun teh tiasa dugi kalayan merenah. Ayeuna aya contoh paguneman. Tiasa ku hideep regepkeun nya. Teks paguneman ieu judulna Tugas Sakola Basa Sunda. Aya Alma sareng Rafa. Rafa, pan aya tugas basa Sunda, kumaha tos didamel teu acan? Tugas nu mana? Eta tugas ngadamel poster cara nyingkahan virus COVID-19. Kumaha tos didamel teu acan? Aduh, muhun teu acan nya, kumaha atuh? Mangkaning enjing aya pangajaranana nya. Muhun, jabi deui abdi teu tiasa ngagambar, kumaha atuh? Kieu we atuh. Engke saatos uhih ti sakola, urang midamel eta tugas sasarengan. Muhun atuh kitu. Tapi euy heula nya, gentos acuk heula hehe. Muhun mangga. Muhun, tapi bade di bumi saha ngadamel tugasna? Di rorompok oge mangga, engke Alma langsung ka rorompok nya. Muhun, nuhun Rafa. Muhun sami-sami ulah hilap nya, engke ka rorompok. Muhun. Dugi ka dieu materi dinten ayeuna, hideep tiasa lebet kana Google Classroom kanggo ninggal materi anu nembe tos dibahas sareng tiasa ngerjakeun LK atanapi lembar kerja luyu sareng waktosna nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.